ngomong we. Beres ya. Sok supaya beres. Rek milih itu atau saya? Kira ku abah gua kan kieu. Baru ka. Abah gua ka dieu. Hah? Naon sih? Ini suara anak ieu. Suara gede. Waduh goblok sugan banget. Kurang sadar hirupna pak kusut loba teuing pikiran jadi pabaliut hati urang hidup aku terus hidup kemerdekaan merdeka 1 2 3 4 5 merdeka tua gapa musuh tembak bohong lalaki Satyate mending jadi HP sering ditempuan mun kotor di elapan mun lobet lewat dicas nah ari aing irahan ko aing irahasia nang lapan aing geus lobet irahasia rek ngecas aing atuh beb Nih, nya geus nyanggu can. nyanggeus atuh Naon bedana bujangan jeung aki-aki euy? jangan mah Nah. atel oge geus ngaburusut Anak antel ngaburusut, ari aki-aki aki-aki mah lila jang lila naonna. lila hudang mah Aing geus asup. yang geus asup mah milih kehet Eta bentuk elo. jalan mana ayo Ya nyamot aing saha. Saha. ibu menir Elo berarti ayo saya nyaho bapak kapten hormat gerak ayo kayak kamana aing ke RT di DP. zaman baheula mah RT-RT-an aya di company Balik ka ditu. Kira balik ke Sarieu lagi kieu. Nih, Naon? geus nyanggun can. Enggak satunya ini. Nih, naon bedana parawan jeung nini-nini. Lamun kiih, Parawan jeung ini. lamun kiih. Amun kieu na. Nah. Amun parawan mah kieu na.
gitu. Nyadana. Lamun ini. Anu ini mah mun dibuka kena yang kinya. Gitu. Parariku. Iya. Oke. Sok, rek milih Bawa ya, awen ya. rek milih saya. Enak kieu wae, Pak. Sok, Ayo mah. na pilih awewe ieu nya. Ah, sebenarnya antara Saya mah tadi ngareunkeun ke hareup. Urang mimiti mah. Ente heula tinggal milih saya mah. Sok rek milih mana? Geurang ngomong we. Beres ya. Sok supaya beres. Rek milih itu atau saya? Ah, kira ku abah gua kanu kieu. Abah gua ka dieu. Hah? Naon sih? Ini suara kieu. Aduh goblok suka banci apa.